Asi siawah laku ha, Jack. Gular goler di pantai, ti isuk, te berang, te burit, te peting, ngan gular goler be di pantai. Amrih naon deui? Lah, buku uing kapan anak pantai ngaranna ge. Nya heueuh, uing gular goler di pantai ge da kumaha? Naon deui atuh? Da anak pantai kapan batur ngarorobol ka uing. Cenah si Jack mah anak pantai da burak balad nage. Si Jangkung, si Ribut, si Tunge eta anak pantai oge tah. Antara gular goler mah rada menak jinggo. Heeh. Atuh laku naeun? Kapan gular goler di pantai? Biasa mun isuk-isuk nangan balak butak dikulub jeung sarimi. Heeh. Bobo aing mah teu pati ngarti eta euy. Engko uang gular goler di pantai. Di pantai kabeh. Di pantai uing. Unggal puting. Tapi beda jeung batur. Batur mah datang teh kana mobil. Daharna ge naon lah kos mie spaghetti, burger. Ditanya ku uing, bapak di mana? Ujang di mana? Di Jakarta. Di Bandung, aya nu ti Jogja bae. Bahkan beranu kulitna bodas geuning ku kami ditanya. Biasa bahasa Inggris. Where are you come from? I am from Australia. Aya nyebutkeun from Yunani. Ada aya nu ti Singapura, Filipina. Aya nu ti Eropa sagala bera. Ti Prancis tah, beranaker. Oh, kitu buku uing rada teu pati ngarti euy bet batur holiday bae, bet batur ka dieu teh berabae nu dibawa sagala itu ieu mararena. Tapi nanyakeun ka si Jangkung, biasa jawabna kitu. Alus, sakitu mah masuk akal. Cenah kieu ye uing nanyakeun kunaonnya batur bet barara duitna. Ari aing nu gular-gular di pantai padahal mah sok lintrak-lintrik ka ditu teh sugan we aya manggih aya kapal nu 3 lebug. Aya duit sakoper. Lah sia mah ngalamun teh mungku. Yang batur mah beuh ka dieu teh lain unggal poe kawas sia eueuh laku batur mah digawe holiday. Liburan. Nya heueuh duitna numpuk da dikumpulkeun. Jadi ulah hemang-hemang teuing sia. Oh kitu euy. Heueuh batur mah holiday mah duit sagepok 2 gepok. Bahkan teu kaitung dina kartu nu karatu sagala. Heueuh. Ugo euy uing bet kitu euy teu meunang-meunang duit, teu meunang-meunang eueuh laku. Tadi nama rek nurutan batur lah sia mah patesan inung aing gagereneng kieu ngomrona teh. Aduh sia di pasisir naon bae deui. Ih, mak. Jack mah di pasisir mah kapan jadi anak pantai. Santai di pantai. Kurang santai gitu hawe, biasa kitu we ngomong. Tapi aing gagereneng na kieu. Mak, arek madang. Tuh, cenah ngareo dina tenda meja leutik-leutik acan. Aya kangkung biasa euy asin nang ngeuretan. Terus aya lolodeh capcay, biasa apaleun capcay inung uing. Ceuk kami teh kieu, mak. Piraku ieu hungkul. Da hayang disanguan. Ari ceuk inung uing. Kapan sia anak pantai? Kitu. Gular-gular di pantai kapan anak pantai ngaranna ge? Lain anak inung. Uing seuri heueuh oge ari ulin di pantai, ngobrol-ngobrol masalah pantai, bahasa Inggris pantai biasa. Ari madang mah angger we ka imah. Matak ngomong di sanguan teh. Lah, biang paduli. Yang penting mah anak pantai bae cek batur.